Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat iblis. Saur Wahab bin Munabbih, Allah Ta'ala farantas merentah ke iblis kudu kadatangan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta kudu ngajawab kana pertanyaanana. Ras iblis datang atau dongkap ke Kanjeng Nabi. Nyaeta ngarupakeun aki-aki anu pias beungeutna. Dawuhan Kanjeng Nabi, "Saha anjeun teh?" Jawabna, "Kuring teh iblis." Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rek naon maneh teh ka dieu?" Jawabna eta iblis, "Kuring diperintahkeun ku Allah supaya datang ka salira sarta kudu ngajawab kana sagala pertanyaan-pertanyaan anjeun." Dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sabaraha urang ari musuh anjeun teh di golongan umat kaula?" Ceuk iblis, aya 15 urang. Hiji nyaeta salira, "Hei Muhammad." Kadua pamimpin anu adil. Katilu jalma anu beunghar nu tawadu. Handap asor DP. Anu kaopat jalma tukang dagang tapi teu bener, teu jujur. Kalima jalma alim anu khusyuk dina salatna. Kagenep jalma mukmin anu tukang nasihat negakeun amal ma'ruf jeung nahi munkar. Katujuh jalma mukmin anu sok karunyaan walasan asihan ka sasama. Kadalapan jalma anu tobat dina pada dosa jeung dina mana rasa rumaja. Kasalapan jalma anu apik. Kasapuluh jalma mukmin anu sok ngalanggengkeun bebersih, baik bersih tahir maupun bersih batin, nyaeta bersih hate qalbun salim. Kasabelas jalma mukmin anu loba sedekahna. Ka-12 jalma mukmin anu alus akhlakna, tabiatna, sifatna. Ka-13 jalma mukmin anu ngamanfaatkeun dirina pikeun batur. Ka-14 jalma anu apal maca Quran sarta langgeng macana. Ka-15 jalma anu sok salat dipeuting dina waktu jalma-jalma sarare kabeh tibra. Dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya sabaraha ayeuna ti para sahabat kaula anjeun atau golongan umat kaula? Ceuk iblis, aya 10 urang. Nyaeta kahiji hakim anu lacut anu teu adil dina pamimpinna atau dimimpin masyarakat atau umatna. Kadua jalma beunghar nu takabur bedogong ku haratana. Katilu tukang dagang nu khianat teu jujur. Kaopat tukang minum arak, tukang mabok. Kalima awewe tukang ngadu-ngadu, ngerumpi di mana-mana, setiap cici ngerumpi. Kagenep jalma tukang ria, sum'ah. Katujuh jalma nu ngadahar barang budak yatim, harta anak yatim didaang ngayakeun pesantren. Dek mengataskan anak yatim tapi teu dibikeun acisna atawa tina sedekah nu sajen ti sajana. Didahar haram. Kadalapan jalma anu nyapirakeun kana salat. Jadi tara salat ngaku mukmin tara salat. Ieu bahaya. Islam KTP teh.
Kasalah panjalma nu nyengker tina zakatna, hese ngawalkeun zakatna. Sanes teu boga tapi teu dibikeun embungnya. Kasapuluh jalma anu panjang pangharepanana atawa angan-angatna, nafsu buka rasa lila keneh kana paeh. Tah ieu sadayana dulur kuring, sahabat kuring. Na'udzubillahi min dzalik. Dari kisah yang singkat dan padat ini mudah-mudahan menjadikan teguran untuk kita semua supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi, karena ini diambil dari semua kitab-kitab atau referensi pengalaman yang terdahulu oleh kalangan ulama, diambil disarinya untuk dijadikan kita menjadi orang-orang yang menjaga baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerpen ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.